Pas sebelum Ulan ieu teh saha nu baris pagelaran di ieu patempatan teh. apan ieu teh kidalang senda di wandate di jagat sinyaluri teh ulan. Paingan atuh mah tengah alus kabandaleun teh ya. Seni lain gawe ningkatan pipikeun yang linggudi. Seni Sunda pawayangan Urang teh warga nagara payung mulai negeri isian kemerdekaan bukarya anu pinuji. Seni Sunda pawayangan ngawangun simbol jeung lambang sanajan jadi tontonan nanging pinuh ku atikan nanging pinuh ku piwuhan. Jangakeun harapanana mugi aya manfaatna. Seni Sunda pawayangan sanajan loba panghawa Urang eli wiwitan tang teu mau kamalina dak sok pake aturan sakana jeung mugara. nanging teu jadi haruan mayang ikhtiar bajuang seni Sunda pawayangan siloka jeung silip sindir padika keur kahirupan ajenna ulah dipungkir. Kasihan kemerdekaan bukarya anu pinuji. Nyanggakeun kasadayana kasugrini pamiarsa Hidup sewa-sewangan lepas dina sabengketan patenangan tang tujuran kahancuran. nyanggakeun kasadayana kasugrini pamiarsa nu cinta seni Sunda pagelaran wayang purwa numi cinta seni Sunda pagelaran wayang purwa. Kadang di tengah sagara ulah kamana ngamela. Seni Sunda pawayangan sanajan rupi tontonan Hidup manusia gerak pangkalan dunia hidup hati pangeran hidup berbawana alam. Seni Sunda pawayangan sanajan
didikan berjuang sewang-sewangan pinari dino pangeran mintonkan seni pingan di pasir di kawihan harapan mengudina keadilan berjuang sewang-sewangan pinari dino pangeran mintonkan seni pingan di pasir di kawihan di piring grupi gendingan wadahan mah parahyangan di piring grupi gendingan wadahan parahyangan wayang anjar di lalama manusia nuku malangna mangsing aja di daluang ajaran nu maha wenang lagu klasik anu asli kurang sasarengan lamajengkeun seni kagungan seni sunah tuturuna warisan kanuhung urang kasahagasan nyamuntang titip diri sang sambadan kiwaka panutan urang Gusti nu murbeng tina pangajakna jaman belit jeroning hati ayo orang nemu seni Sunda garanan orang pupuk orang jungjung komarana sangka jujur ngiring olah kebudayaan seni Sunda sumangga orang Bandungan acarios pawayangan kita langmur bahaleang haleang murwa kawitan Adam papuhawasis kang danurwilis ingkang ngagelarakeun cahya nur cahya mangga orang sasarangan majengkeun sani kagungan seni Sunda tuturunan eta warisan karuhun urang Onlas Anwar kang danur cita nurasa nurasari ya nur jati
latri lan sang hyang letri kang yang wayanganipun iya Cimuncang Kabanjar Sari Kacamatan Panumbangan berjuang orang hiji laksanakan pangwangun semarasana danar guling basa sempengangen-angen mar menyemaraken datang Mahatunggal astaga wiratan kalawan patra astarani tangan gangga banyu wirakang linawi tanu mangasi patra arani kalam wayang perlambang manusia nuku melenang wayang agung wineja iya wayang tunggal sararing eta masing-masing yo batur rempuk jokong sauyunan ningkatkeun seni Sunda pawayangan nuluykeun catur nu kapungkur medar carita zaman baheula yo inggih dianggit ku para ahli nusayati direka ku para pujangga nuas kita anu natrat ti bihari dugi ka kiwari pinterna para pujangga baheula ngareka sastra jeung basa bidangkitna para ahli mulik pangarti jeung silih pada ngareka-reka basana pada mapantes adeg-adegna pada mapandekeun kaayaan caritaanana anu luyu jeung zaman tur nu ngajamananana Bila kinarya kang tuturuning catur bubukaning cinarita kacarios ieu di wewengkon pasanggrahan rantua tangan ranyata ieu pakemahanana Sri Mahaprabu Batara Kresna hartosipun Kresna iku ireng cemeng mulus jawi lebet ambilane aja jeluk Hari Murti hari iku anom Murti mustika senedya anom pranyata ratu satu gobing langit satang karaking lemah ambilane aja jeluk Prabu Kesawa bisa mindah rupa gengnya saperbala sewi ambilane aja jeluk Prabu Danar-danar bisa mandangaken mana ingkang peteng hartosna bisa nyaangan hati manusia nu poekeun ambilane aja jeluk Prabu Padmanaba Padma kembang naba iku wadah pranyata pengagemaan Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar wateke bisa ngirupkeun pati sajabaning pasti gelar Batara tugas Mahatunggal pikeun ngaringsekeun pajogregan di jagat raya Pramudita
anu kalarasan ieu Pandawa lan Kurawa anu nuju perang Jayawinangun perang Bratayuda. Di dinten kadinten seueur prajurit anu mati tamtama anu korban di medan Danalaga akibat ieu kaganasanana perang Bratayuda. Perang Bratayuda digelarakeunana di Tegal Kurusetra. Kurusetra bau hangruk kayanana. Kurusetra banjir getih, getih amarah, getih sarakah, getih suci awor ngajadi hiji masuhan pertiwi. Jutaan jalma anu perlaya di medan Danalaga ti kawit para senopati pra prajurit nepi ka para sadakadang kulawarga jadi tumbal ku kaganasanana ieu Bratayuda. Atuh dina dinten ayeuna anu maju jadi senopati agung ti pihak Kurawa nyaeta Rasidorna ieu Resi Kumbayana guruna Pandawa lan Kurawa. Prabu Batara Kresna dina waktos ayeuna ngagingsi linggi Arjuna panengahing Pandawa di sarangan ku Kirura Semar Kudrapawana. Arjuna anu nuju ngungun ngangluh bingung betemangih tungtung mayunan ingkang Rama Resi Guru. Kitu ucaring sinarita. Sawernira tandana panca iya sinenggihing sabda sinenggihing sabda uning. Saurnira tandana panjang sinenggeh sabda wala bakti ateni ngasih ya deni asih ngasih aja ketarang tresna mulatan katon pakon dening sang parta pakon dening sang parta Kresna mulatan katon
dening pangkon sang parta pangkon dening sang parta Krishna niramangadeg manglakseni tangani Krishna mintonaken krama kentur kang mangun catur kentrakan bubukaning sinarita kacarios ieu dipasang rahan-ran dua tangan pranyata ieu dipake mahanana Sri Mahaprabu Batara Kresna dina waktos ayeuna ngagingsir linggih ingkang rai panengahing Pandawa Yudanan Jaya yo Arjuna tekantun ieu Kirura Semar Kudrapawana maksad aya anu baris disawalakeun ku ieu Sri Mahakresna kayanana dina mangsa janari leutik ieu Sri Mahakresna ngangkir linggih ingkang rai lami-lami ngandika kedaldaten nisan mekaten pengandikana atra pertela gandang tur pertengtak maklum manusa trusing madu trahing kusuma titising andana wiri manusa kadewan lami-lami ngandika ya Sri Mahakresna Yai Kaipe Yai Panengah Yai anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku akang monggo moro maju ka paling ngarsa tapeni pembageakan Yai dawuh timalan Raka Batara gedong luhur medang agung kahibaran Komara Salira langkung tipayun yang ngakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan Raka Batara mugi ditampi kalayan kabingahan Yai semah pangabaktimu tak terima kanti lego-lego ning ati sipan ulning ati pun dehing masaka Yai kalihna perkawis pemanawi kakirangan tata titi duduga prayoga cologog sarang sajabina neda agung sewu cukup lumur jemar hampurana anu kateda di luhur sausa pramut dihandap sahibas dampa neda agung sewu cukup lumur jemar hampura anu kateda Yai Panengah dina perkara kasalahan dina marganing kasalahan urang pada silih hampura jeung akang Yai sabab eta anu bakal mukakeun lalang sehat nu teu daek repeh-repeh oge pepedut kolbu anu teu oleh ngancik dina diri urang kalihna perkawis tangsa diajeng-ajeng aya kresati malanaon Raka Batara antos Yai antos Kang Semar Kudrapawana kapayun linggihna Kang kapayun Kang aduh aya anak dipayun saja ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyuk panjenengan Juragan Batara ditampi nuhun Kang Semar tekantun ka Juragan Pangaulaan ditampi nuhun Kang
kalihna perkawis pomanawi kakirangan tata titi duduga prayoga nyunkeun di hapunten samudaya kalepatan jisim abdi nyuhunkeun di hapunten samudaya kalepatan bilih kena ku paripaos ciri sabumi cara sadesa jawadah kutung biritna sacarana bilih aya anu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu kacanak ti padesaan rada agung sewu cukup lumur jebar hampura anu kateda juragan Batara Kang Semar jeung kaula urang pada silih hampura Kang sabab urang teh kangaranan manusia ai manusia mah tungkul tempat kaluluputan tangkah tempat kalepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu eta kangaranan manusia kalihna perkawis aya kesati malanaon dina waktos ayeuna teh ngagingsiring jisim abdi dina mangsa janari leutik aya naon Raka Batara kieu namangsa urang lumangsungna perang Jayawinangun perang Bratayuda parantos seueur prajurit anu gugur tamtama anu perlaya korban parantos teu kaambeuh deui di dua belah pihak antawis Pandawa lan Kurawa nyaeta ku kaganasanana perang Bratayuda dina waktu ayeuna ditegak Kurusetra dawuh timalan Raka Batara leres pisan kaula nun dina waktos ayeuna lumangsungna Bratayuda seueur pisan korban dina waktos ayeuna gitu Kang Semar lurus Raka Batara tapi akang dina waktu ayeuna boga kayakinan yai sok sanajan ieu perang Bratayuda anu luar biasa kaganasanana dina waktu ayeuna akang boga kayakinan yen Pandawa bakal unggul dina perang Bratayuda sabab ai perang Bratayuda teh perang adil yai lurus Raka Batara naon margina ainu jadi sabab jeung lantaran akang percaya sabab ai Pandawa mah boga pusaka nyaeta anu kangaranan layang Jamus Kalimusada lambang kagungan nagara anu dina eusina teu kirang terang telangkung aya dua hartina eusina layang Jamus Kalimusada nu kahiji nyaeta ngeunaan persaksian manusia jeung Gustina anu kadua nyaeta aya naon anu disebut Pancabakti panginten yai oge paos ngeunaan Pancabakti anu 5 anu dimimitian ku katuhanan anu ditungtungan ku keadilan yai kumaha teh janggakeun sadaya-daya Raka Batara leres ari Pancabakti aya 5 eusina lahirna nyaeta lahirna teh kaulaning nagara anu mancarna nyaeta dina ucap yai upami ieu Pancadria upami ieu Pancabakti dina waktu ayeuna kalayan dikedalkeun tur direalisasikeun dina kahirupan sapopoe yakin Pandawa aya dina kaunggulan eta tangtos lurus Raka Batara ai eta Pancabakti dina ucapna nu kahiji aya naon nu disebut katuhanan anu Maha Esa nya daya kaula
Nu kadua kamanusaannya badan kaula. Nu katilu kabangsaan anu buleutnya bakat kaula. Nu kaopat kadaulatan rahayatnya darah kaula. Nu kalima keadilan sosialnya kacukupan kaula. Eta ucapna ye. Leres Raka Batara. Ai batinna nyaeta kaula ning rasa. Anu disebut pancadia ye. Mancarna kana tekad. Kumaha kana tekad nyaeta kaendahan budi nya daya kaula nimbulkeun kajujuran. Dua, kaendahan rasa nya badan kaula nimbulkeun kabageuran. Nu katilu kaendahan pangarti nya bakat kaula nimbulkeun kabeneran. Nu katilu kabeneran cipta kaendahan cipta nya darah kaula nimbulkeun kacageuran. Nu kalima nya kaendahan jiwa nya kacukupan kaula nimbulkeun keadilan. Sabab jelema moal adil lamun teu jujur. Hese jelema jujurna lamun teu bageur yai. Moal bageur jelema mun teu bener. Hese benerna jelema lamun teu cager. Leres Raka Batara. Munu opat antara jujur, bener, bageur, cager ngahiji bakal nimbulkeun keadilan yai. Dina prak-prakanana prak-prakan kanyataanana nyaeta budi ngaping daya jadi kabudayaan. Rasa ngaping badan jadi perasaan. Pangarti ngaping bakat jadi kasusilaan. Cipta ngaping darah jadi kalungguhan. Jiwa ngaping kacukupan jadi kasampurnaan. Leres Raka Batara. Nu matak dina waktu ayeuna lamun eta geus dilaksanakeun tumuwuhna di alam kabeh aya kecap kaula ning Gusti nyaeta pancadharma yai. Tadi kakarak ucap jeung lampah tah ayeuna tadi kakarak ucap jeung tekad tah ayeuna lampahna yai. Cobi kumaha ai lampahna sieun? Ai lampahna nyaeta ti kaula ka Gusti ku jujur. Ti kama ka nusa ku bageur. Ti bineka ka ika ku bener. Tirah ka hayat ku cager. Sedengkeun pulih ka jati pulang ka asal ku adil. Kakarak aya kecap sepi ing pamrih rame ing gawe. Mamayu ayuning bawono sukasirna utama badan sampurna. Kagebrai sakedik Leres sun kahartos pisan nyerep pisan kana ati sanubari dina waktos ayeuna. Kitu yai. Anu mawi akang mere pepering kasalira teh cing regreg cing pageuh. Nanging dina waktos ayeuna ngahaja akan teh ngagingsil linggih yai dina mangsa janari leutik ieu teh katingal ku akang yai dina mangsa mayunan perang dinten enjing sapertos lesu yai kunaon ieu teh sapertos kirang sumanget cobi galih kunaon yai. Aduh Raka Batara anu mawi kaula dina waktos ayeuna teh parantos nampi wartos yen senopati ti pihak Kurawa teh pranyata ingkang Rama Guru Residorna Raka Batara. Kaula dina waktos ayeuna teh ngarasa dosa upami mayunan yang nyanak konewa Sri Payunan perang ngalawanan kanu jadi guru. Kapan Guru Residorna teh anu ngatik teu leutik ngakod-ngakod di zaman bolon ceuk sirikna kaula dugi ka
hurung nangtung siang lempang tiasa dipercaya di tengah-tengah masyarakat tiasa gaduh pangarti teti ingkang Rama Guru kari-kari ayeuna kaula kedah silih payunan sareng Rama Guru yakin kaula teh dosa Raka Batara kaula dina waktos ayeuna keur maeukeur teu acan tiasa mulang tarima kanu janten guru dah kumaha Raka Batara ayane cilaka yai Raka Batara Raka Batara kajeun kaula mundur ti medan tempur lumpat ti medan danalaga jeung tibatan hirup di udang-udang dosa kedah kumaha ieu ngubaran hate anu nuju poekeun Raka Batara ngaranna ge hate mah dipangpalerkeun oge hese Raka Batara ampun Raka Batara Kemang hitung sisa taya sudahna cilaka wijar meneng-meneng lara ya den atinira ya den solena katon pawarna aduh katon pawarna aduh cilak nu dipika paur cunuk nu dipika hariwang datang ieu Arjuna lemah dirina Sri Mahaprabu Batara Kresna dina waktos ayeuna ngungun nganglu bingung nu teu mangih tungtung jelaran Arjuna leungit kasumangatanan ieu Sri Kresna mangpaurkeun ieu kajadian ayeuna tumiba kitu kayana aduh yai panengah yai cobi gali Raka Batara eta ku teu robih yai kalakuan leumpeuh Yuni piraku akan kudu balikan deui dina lalapahan salira harita lemah kieu dina mangsa ngawitan lumangsungna Bratayuda piraku akan kudu ngabijilkeun deui wawasan akang ieu sanes kitu Raka Batara tapi ieu masa henteuna kapan kaula teh ceuk sirikna tikikirik dugi ka acreug paripawasna kapan tiasa manah tiasa sagala rupi pangarti teh tiayang Rama Rasigurnya akang apa ya akang apa akang paos kana ngeunaan eta yai paos kana ngeunaan yai ngaku guru kadorna memang sakuduna gitu lurus Raka Batara dosa upami kaula tega maihan nu jadi guru memang dosa ya akang satuju
upami Yai panengah dina waktos ayeuna ngangkat gonewa ka Medan Danalaga tega maehan nu jadi guru camplak anu jadi guru nganung harti memang eta teh bakal jadi dosa. Upami Yai maehan nu jadi guru lurus Raka Batara nanging cing emut Yai cing bisa ngabedakeun mana pribadi mana hukum Yai. Ari hukum lain pribadi ai pribadi lain hukum. Kapan salira teh parantos dipercanten kuala dia batam rama prajurit pikeun jadi senopati agung ti pihak Pandawa anu nganung harti salira teh jadi pamimpin. Kari-kari ayeuna lemah dirina, kari-kari anjeun rek lunta ti ieu Medan Danalaga. Pantes sifat satria kitu ya. Sedangkan sifat satria temenang lancak linci luncat mulang udar tina tali gada le jalir tina janjina eta kulen lurus Raka Batara upami kitu mah Yai teh jalmi anu plin plan kayana naon ping plan teh teu puguh lurus pamadegan Raka Batara cing emut Yai anjeun ka guru anjeun kadorna guru teh eta mah pribadi eta mah ukur pancakaki pribadi cobi akang rek tumanya ka hidup rek tumanya ka anjeun ari nyanakna gonewa persidorna ka Medan Danalaga teh rek maehan saha rek maehan kaula tuh geuning saha jalma anu rek maehan urang ngandung harti eta jalma teh nganggap musuh ka urang piraku rek diantep banyak rek cicing wae lurus Raka Batara sing emut jadi kapal idinya da anjeun dina waktu ayeuna ngaku guru teh eta mah pribadi ari hukum lain ya Arjuna ka Medan Danalaga teh lain maehan dorna tapi maehan musuh anu rek ngala nyawa urang dorna teh nganung hartos Yai teh ini tak ka Medan Jurit lumampahna ka Medan Danalaga teh Yai teh nyaeta nangtukeun bener adil ngabelaan negara jeung bangsa Yai. Waduh lurus Raka Batara cobi galih Yai piraku akang teh kudu nemongkeun wawasan akang ka salira leres cobi tinggal akang Yai tutup tinggal tetep akang pinas stiker sahir dumampar ieu Sri Mahakrasna dina waktos ayeuna ngawatak ajian danar-danar ayo watak naya ajian danar-danar teh bisa nyangan hati jelema nu poekeun bari nembongkeun pangaruh kawisnuanan atuh ieu dina waktos ayeuna ieu dina waktos ayeuna sapratanipun saparantosna ieu Sri Kresna ngawatak aji dana-dana ngagebrai manah Arjuna yen memang ieu teh nuju aya di Medan Danalaga nuju aya di Tegak Kurusetra teu mandang saha lawan anu aya di Medan Danalaga. Aduh Raka Batara cobi akang sakali direk tumanya ka anjeun sanggup apa henteu dina waktu ayeuna ini ka Medan Jurit lumampah ka Medan Danalaga sakali deui akang rek nanya mangga teh teuing upami kitu mah kaula dina waktos ayeuna sanggem nyandak gonewa ka Medan Danalaga mayunan Ramarsidorna
Hatur nuhun Resi Batara, hatur nuhun Gusti Batara nuhun. Cing regreg, cing page, salira dina waktu ayeuna. Rek indit ka Medan Jurit. Akang nitip eta kasumangatan ulah nepi ka luntur deui Yai. Malih salira dina waktu ayeuna inditna ka Medan Jurit ulah mawa aya rasa dir dina hate, ulah aya kasombongan dina hate. Margi upami Yai dina waktos ayeuna aya kasombongan dina hate, aya dir dina hate, ngandung harti Yai teh gugur memeh tempur, perlaya memeh perang, mati memeh juri. Sing emut Yai dina waktu ayeuna teh ieu perang Bratayuda, ieu perang Jayawinangun teh nangtukeun bener adil nyaeta nangtukeun balitungan sewang-sewangan Yai. Mangarah ka Batara atuh dina waktos ayeuna kaula bade tatan-tatan wae Raka Batara bade nyayogikeun kasanggeman perang dina dinten enjing. Kaula bade nyana ka kemah kaula sumanga Yai akang oge rek tatan-tatan nyiapkeun kaprayogian perang dina dinten anjing. Mangarah ka Batara Tuhan marah ka Batara mangga Yai. Kakang Semar Badranaya wayah nakang dina waktos ayeuna bantos dina tanaga batin wae Kakang Semar. Mangga dies tok atuh ji Simah beliau ge bade pamitan. Mangga Kang Semar. Pangapunten. Bra Kakang Semar. Ya Kakang ilaing ka dieu kitu jeung. Yai panengah panawan. Mudah-mudahan Pandawa aya dina kaunggulan Yai dina dinten enjing payudang perang berarti. Arya Bratasena tina waktos ayeuna anu nuju matrolikayan pakemahan bot sebot iji mabdi katingali si jende tidu kadieu bot mangangan ugan niraya lumunur wiwit teng nilayang lana wiwit teng nilayang lana salali asalali wa Den Cide kaula nun rakarya ka dieu Den. salali asalali